Innova sok pake nyarit we. Innova mah. Keheula ieu jang can dihengsokeun geus di dahar deui cenah. Aing mah teu kita lamun geus dihengsokeun. Kakara kitu. Aing geus waktuna ieu ya, penagihan PBB lah. Jelema teh ngarti-ngarti no. Hante-hante kudu di tagihan. Siki saha wae yang macan teh. Rupake nih jeung nama ya. Aya kana 15 urang mah ya. Sawe cik. Agnes Moneka, terus saya Romani Rama, terus Jaja Miharja, aya yang 15 urang mah. Nya 5 bandel kudu di tadi ka mana ya mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum. Saha ya? Sok ka jero, saha? Kum. Ka jero. Ceulik teh. Ka jero. Jang, ka jero jang. Balik mana ieu, Pak? Sok ka jero sok diuk sok. Punten, Pak. Oh. Sok jang, di dieu tah. Sok. Pak dia. Pak. Oh. Ya kieu ka dieu. Kieu abdi teh. Pak RT. Abdi teh minum kepriyogian. Pak RT. Mang Haji RT gitu. Mang RT. Mang Haji RT gitu. Mang Haji RT. Oh, cuma. Terus kamu gitu. Oh, Mang Haji mau 7 jungkal, 7 gorolong, 7 jumpali. Kali itu teh. Oh. Gitu. Ayeuna segini deui. Teh sangiring abdi. Ulah, gawe naon milu ka ditu. Nya atuh di ditu mah abdi teh ngasong-ngasongkeun cai ke Pak Haji. Cicing wae si ujang mah. Gitu kira ya telepon ya. Kira jangan. Halo. Oh, anu Pajero. Anu Pajero mah eta keur tebakna luhurna jeung kolbak. Tuh, anu Innova sok pake nyarit we. Innova mah. Keheula ieu jang can dihengsokeun geus di dahar deui cenah. Aing mah teu kita lamun geus dihengsokeun. Kakara kitu Ya dalam moy nyokot. Dinya mah bitek nyarios Pak Haji teh. ulah Nyokotnya ke lah ke. Mbak ieu. Sok bae eta mah sok. Pak Haji muntakan wae. Tah kitu jang. Siap. Ujang teh di mana? Budak saha? Imah di mana? Ngaran indung saha? Boga adi sebar hiji. Sok, ya. Palahak polo kok isi ujang. Mang Haji. Mang Haji RT. Hiji atuh nanyana. Dan dilieur kan sirana ge teng anu kitu teh. Ujang teh di mana? Nya. Abdi mah teh di mana mah tadi ge di dieu can. Itu maksudnya teh ujang teh di mana? Asal cari kawit asal di mana ujang? asal mah dilahirkeun ku bapak ku mama. Oke. Ieu teh saaya liuran. Si ujang mah. Ujang teh linggih di mana? Linggih mah ti ditu ka dieu. Di ditu ka dieu. Di dieu aya linggih teh abdi teh. Henteu ujang. Di mana ujang? Di ditu ti bumi ka dieu. Ujang erek ka mana? Balik ka RT ka dieu. Ka Pak RT. Ujang di mana? Di luar, di bumi ka dieu. Aduh. Jang.
Aing ngaran bapak sahaja. Obi Pak nah jadi naras ka abi. Nami bapak mah meureun bapak saha? Bapak naon saha? Ngaran bapak. Aduh, ngaran bapak sahaja. Bapak Ujang tah. Bapak Ujang. Nah, Meureun bapak saha? Nya Ujang mah. Ujang nami teh. Bapak mah duka bapak saha? Tapi cenah pangkeun bapak nami saha? hei, cik atuh sebenarnya Ujang teh aya naon ka dieu teh? Kalau dia lu pegawaian ya, Pak RT teh. Abi mah sararas nama Pak RT. Nah, Teh naon? wah, berarti aya naon? Ya tadi teh itu abi teh angkat ka dieu ngajakeun. Itu bumi Pak RT sekalian panggil Pak RT bari ukeun eueut, ukeun opieun. Aduh, Lamun ulah opieun hiji mah abi mah ada dua we kan dicana. aduh. Si kehead ngadon rek mentahakan kan ka dieu teh.